langkung ti payun maka orang panjatkeun puja sinareng puji kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat miwah salam mugia kalimpahkeun ka baginda alam yakni habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina sasih Rajab ayeuna memang sasih Rajab ieu disebutna sasih wa Allah teh sasih anu dilebet sasih anu opat diharamkeun. Maksudna harus diharamkeun kangge perang kangge dimuliakeun, dibersihkeun. Sebatas Rajab nya. Ras Zulhijjah, Zulqa'dah sareng Muharram. Waktu nalika baheula ge ieu bulan teh lamun nuju usum perang ge pre heula. Sami ieu Rajab teh saking diharapkeun dina tanah haram. Ya tanah haram teh Mekah. Sanes haram, ieu sanes haram. Tah dina sasih Rajab ieu urang sadayana kedah ngamanfaat kumargi ieu teh sasih Rajab teh diibaratkeun mah cenah ayeuna teh sasih non melak sasih melak kan kepan Rajab terus Rajab itu Sya'ban sareng Saum bahkan terus aya doana nya teh ayeuna Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahkeun dina bulan Rajab yang dipasarkan berkah dina bulan Rajab sareng bulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Sam dugikeun deui kana sasih Ramadan. Tah urang teh sabarna Rajab teh tilu bulan bade penak sareng Ramadan nya. Tak aya doana. Urang teh hoyong diberkahkeun dina bulan Rajab, bulan Sya'ban. Yang hoyong didugikeun kana saum ya. Dugi mah urang ka saum tah. Mata urang ya. Saum teh kumaha eta saum rajana bulan ya. Rajab mah disebutna syahrullah, bulan Allah. Sya'ban syahrun nabi, bulanna para nabi. Lamun Ramadan syahrul ummati, tapi bulan anu di rajana ya. Kemarin dalam Ramadan tetap orang sadar teh ayeuna ngadoa ya Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dina sasih Rajab teh pun diibaratkeun tadi bulan non nya melak. Sya'ban bulan nyiram, Ramadan bulan ngala. Tah berarti urang kieu bade menghadapi Ramadan urang teh kan kedah bersih ya. Kedah dina bulan Rajab besok aya istilah disebutna bulan ampunan matak sok aya disebutna istighfar Rajabnya saya bahkan kieu aya dina kitab ieu dicarioskeun bahwa sasih Rajab kautamaanna kantos kieu aya riwayat Kanjeng Nabi ra'aitu lailatal mi'raj nahron ma'uhu cek Kanjeng Nabi kaula ningali dina malam Mi'raj berarti Kanjeng Nabi nuju Isra Mi'raj ya nuju Isra Mi'raj nahron ma'uhu hiju walungan anu caina berarti menuju Mi'raj teh Kanjeng Mi'raj mah mun diibarat sebat Mi'raj teh perjalanan Nabi kaluhur teh aja kalang tadina waktu eta Kanjeng Nabi kantos ningali walungan anu caina teh ahla minal asali ahla teh amis ya tibatan madu lain kos walungan di urang ya walungan mah lecek tibatan bajigur tukasan nama bajigur ieu mah walungan di surga teh kitu di surga teh sok tingali we di surga sok dina Quran diserapkeun teh terangkan bahwa aya walungan nu sungai-sungai nanti aya walungan susu ya walungan madu walungan ya
janatun min tajri min tahtihal anhar. So, tadi nama teh ningali walungan anu cairna teh leuwih amis tibatan madu. Terus wa abradu minal salji jeung leuwih tiis sejuk nya tibatan salji es. Wa atyabu minal miski jeung eta cai teh leuwih seungit tibatan kasturi. Faqultu li Jibril da kanjeng Nabi mami'raj sareng sareng malaikat Jibril nya. Sareng malaikat Jibril kanjeng Nabi diantar heula. Nah, naroskeun ka Jibril teh. Ka Jibril teh, malaikat Jibril teh mata mun ibarat zaman mah bahasa teh soulmate malaikat kanjeng Nabi mah malaikat Jibril. Mata kapungkur kataroskeun waktu dicabut badan nyabut nyawa na kanjeng Nabi. Malaikat Jibril mah tewantun teh nyampurkeun saking da sesering jeung kanjeng Nabi ya. Makanya ieu diekeun karek dongkap saking soulmate-na lah malaikat kemana-mana sareng malaikat Jibril kanjeng Nabi Muhammad. Naroskeun ka Jibril teh kangge saha cenah. Ya Jibril di man hada kangge saha eta walungan. Kange jalmi eta walungan tadi walungan teh leuwih naon tadi teh leuwih amis tibatan madu teras leuwih naon di leuwih seungit tibatan kasturi leuwih tiis tibatan es walungan eta teh ditaroseun ku kanjeng Nabi kange saha cek Jibril jawabanna liman sholli alaika fi rajab kange anu sholawat ka anjeun dina bulan Rajab. Tah mentak lain teh kok harus kode selain saum teh urang seueurkeun maca sholawat dina sasi Rajab maeh kengeng walungan sapertos kitu. Lamun urang sadena kengeng walungan sapertos kitu berarti eta nandakeun urang lebet surga karena walungan eta aya di surga. Arti kautamaan tina sasi Rajab teh satu tadi teh aja bahkan bulan Rajab teh disebut nama ulah dianggap perang. Nah iya aya dalilna yas'alunaka 'anil syahril haram qitalu fi kul qitalin fihi kabirun. Anu naros sebenarnya tentang bulan haramnya nu opat teh termasuk Rajab berperang dina bulan eta mah dosa agung. Maksudnya kilah berperang ge ulah urang teh maksiat ge ulah kira-kira ulah teh kedah ngajaga maksiat kitu nya da urang sadana urang manfaatkeun naon dina dinten ayeuna naon deui atuh amalan teh tadi nya sapertos ana sholawat kedah seueurkeun istighfar kedah seueurkeun da urang teh sadayana teh komo dina ieu mah disebut teh syahrullah bulan Allah teh hampura ayeuna teh wah mun cek aya mah diskon gede-gedean mun cek zaman ayeuna mah nya sok anu ieu di ayeuna sok acan ke saum aya deui keterangan cenah leres teh kedah saum kitu nya leres teh kedah saum Rajab urang teh kadang-kadang aya nu kieu tanya jalmi teh saum Rajab saur saha cenah sok aya kitu zaman ayeuna ayat dalilna tuh nikana nyakeun dalil rek puasa mah puasa we cuma puasa sunatnya kemudian Senin atau Kamis ayat teh dalil saum Rajab cenah ayat teh kateranganna nah ayat saresna amil sami ieu keterangan teh hampir sareng tadi tah nuju peristiwa sasih Rajab ke malam Mi'raj bahkan di keterangan teh sapertos kieu fil jannati nahru yaqalu lahu Rajabun. Oh tuh ima ieu keteranganna sapertos kieu di surga teh cenah tuh ya aya walungan anu disebut walungan Rajab tuh aya di urang mah kan walungan teh aya disebut teh naon
tarik kolot walungan sebening naon walungan naon di surga mah gitu kata walungan walungan Rajab walungan naon walungan teh wahangan sungai-sungai nah ieu sami asyaddu bayanal labani tuh eta cai walungan Rajab teh ieu mah leuwih bodas ya leuwih bodas tibatan susu ya. Wa ahla minal asali jeung leuwih amis tibatan madu man soma yauman min Rajab tuh ieu walungan Rajab teh kange jalmi anu saum dina sasih Rajab saqallahu ta'ala min dzalikan nahri tuh sing sajalmi anu saum cenanya dina dinten Rajab maka Allah Ta'ala masihan eut dina cai Rajab eta anu tadi teh mah cairna teh leuwih bodas bodasannya leuwih bodas tibatan susu cenah leuwih amis sami tibatan madu nah eta teh walungan itu bakal dipasikeun dieutkeun ka jalmi anu saum dina sasih Rajab dengan saumna di dieu teh ketentuan tak kaping-kapingna nya bade ieu dina pokona mah sok bae anu tak kaping hiji aya kaping hiji dugi ka kaping 10 sok aya bade ieu we ngudag ieuna Senin Kemisna mangga aya saum Daud mah kieu saum Daud mah sadinten saum sadinten henteu ya benten jeung urang mah henteu saum aya saum Daud mah saum henteu gelangnya aya urang mah henteu saum santri mah kada mangosep ge alhamdulillah nya ieu mah tahadus binikmat ya keur carios ka urang kalian sana keur masantren mah pernah ngalaman saum Daud ya. Pernah mata keur masantren mah begang kitu nya tapi da cek guru sok amalkeun saum ieu alhamdulillah karasana mah ayeuna meureun Mang Osep bisa ngaos Mang Osep bisa tidinya sugannya ada kadang-kadang sok teu kaemutan lah urang sadaya mata gaduh urang kali dawamkeun saumnya minimal Senin Kemis